Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi uing teh itu sengaja kebenaran ngelewat ke daerah dieu. Kebenaran teh deket ka non teh ka imahna si Mang Anton. Tah dume ayeuna ieu ditukangkeun imah Mang Anton. Ngan nomor mah ting nomor sabaraha mun teu salah mah nomor 47 ting nomor 17. Jeung pangpang nama kamari teh pan urang teh ulin ka dan si Abah Jajah urang teh yang klarifikasi. Da kamari kan Mang Jajah ngomongna urang mah cenah diajar dina sani teh cenah di lancik urang cenah ti si Anton cenah ngomongna teh. Hayang penasaran euy hayang nanyakeun. Urang namu we lah eta mah lah. Ieu. Bener ieu euy. Hah? Kade salah ah. Asli. Oh itu tuh tinggali Anton Abok tuh itu kan iya. Mobil lagi iya mobil oke nanti lah iya asup ke mana nomornya mah iya tah nomor 47 RT na RT hiji RW 8 kira kali lah oh bener iya tapi ini juga gudang tuh kalah kayak bel oh iya bel coh bel lagi halus coy Sampurasun 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 sampai Pak iya jangan beda iya eta iya aksesoris lain Pak ampura abi teh heubeul teh ka dieu da naon sih heubeul teh ka dieu teh karek ka dieu geus mah tak patah ampura oge naon nya ai mana ka dieu nah teh nelpon heula tuh nyapan abi teh sengaja maksudnya nyimpang ka ditu tadi teh aya urusan kabeneran deket Mang Jajah teh tah ieu jelema teh ieu urang teh lobana kieu nganjang ka imah urang terus teu panggih disangkana goreng mung mangihan atawa ieu padahal mah teh kitu heug nelpon heula lamun nelpon heula pan bisa janjian ke ida jam sakali meureun ku urang disiapkeun apa nya urang kikieuan coba mana yang misalkan ka dia telepon heula lain kitu apanan tadi teh Mang jadi teu sengaja pan teu sengaja nya pan tadi mah teh kaja tah ayeuna mah kieu wayana mane telepon heula Anton di mana terus urang rek ka imah sok telepon ayeuna mana iya sok telepon anjing iya artisna naon sih Pak teh kudu nelpon heula pan kita geus panggih ya euy telepon wae ieu dia kali dah. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bang, di mana Bang? Di mana? Abi ya di Panjungan Bumi pada silaturahmi ke Bumi. Atuh teh nelpon heula. Apa di teh nelpon? Apa di teh nu kita nelpon amina teh? Tuh urang rek ini sama hidup deui lah. Aduh ya Allah manya teh karunya ieu jauh-jauh ti Arabia ka dieu ai aku mah atuh ni keudeuh atuh meni Moal lila pan moal lila abdi mah paling setengah menit demi Allah sumpah sing hindem ya geus urang keluar ya nuhun lain ieu mah ngeunah nelpon heula mah nya nyaho ngeunah ada tadi geus panggih atuh da kudu kitu meni syarat teh syarat anjing kekunci aing kumaha asupna ya buka eta ya oh jadi kudu syarat teh kitu nya pan di lamar teh mun janjian teh nelpon heula da bisi nya aing janjian heula mah ngeunah gitu ulah dudak dadak minimal mere kabar gitu jadi attitude meureunana attitude gitu lain naon sih kaya sih teu nya biasa we yang silaturahmi heubeul teu panggih silaturahmi tapi sehat lah sehat anjing mun geuring main di rumah sakit bener pinter pisan ki gagah pisan eta mah ya
Ieu mah urang teh cieu tah eta mah lain, ieu mah tetangga. Ieu bumi tetangga ieu mah. Nah, ieu mah urang. Ieu nu aya. Baja ieu teh. Ieu teh hargana mahal ieu teh. Ieu sakieu hungkul teh 6 juta. Nah, abet di bajaan ah. Nya pan supaya pan aya nu hayang beda ti nu lain soalna urang baheulana cicing di ruko pan. Ruko teh kumaha maksudna? Ruko Warung ruko. lain ruko aja. Naon ruko? Rumah kolot. Biar gimana mana ge ruko mah warung gitu. Pan ruko teh rumah toko. Rumah toko. Eta mah batur. Ayo ruko teh rumah kolot tah eta mah geus boga imah. Alhamdulillah. Ieu teh 2 tingkat ka itu. Oh berarti amang di luhur. Nah, ini kamar-kamar di luhur, di dia mah ruang keluarga. Iya, rek jero mah. Ah tuh kudu ah. Nyantong depan pemajikan sia di jero. Oh. Nyaho ini kan. Jadi ke mana ieu urang ge teh? Kantor, tah ieu kantor. Oh iya kantor. Sok di kantor-kantoran. Oh, geunahun kieu euy. Ieu motor boga 2, mobil. Lain beunghar euy. Terus kieu, tah ieu bisi anjing pabalataki mah artis. Oh. Ieu kamari urang geus meuli karek anyar keneh meuli mesin cuci. Anyar. Mesin cuci, pan aya mesin cuci masuk dia. Kenapa? Di mana-mana ge mesin cuci mah lain nu kieu ai Bapak. Kumaha tuh? Mesin cuci mah nya mesin, ieu mah atuh gabus atuh. Heeh, pan ieu teh dihandapna, Oh. Ieu luhurna teh. Luhur ieu handap. Heeh, kitu teh Oh. mesin cuci. Oh. Meuli ieu teh kamar teh. Kieu. Pan asalna mah nu leutik tah, eta geus anyar. Heeh. Batur mah lebaran teh yang meuli baju urang mah teh mesin cuci. Oh, jadi baju mah henteu. Henteu aing teh di baju kitu we nya seuhan. Gehel. Jadi baju-baju nu baheula Oh. dicuci. Cenah bersih. Bersih pakai dejang lebaran. Jadi intina mah mendek sombong gimana teh? Lain rek sombong bisi anjing pabalata ge depan anyar keneh can kapikeun bener. gitu. Oh, motor 2 sepeda. Ieu karpet. Nyaho karpet eta mah di mana-mana ge. Bisi ah aing teh. Yuk, asup wae yuk. Entong, urang we depan ieu mah urang. Apa namu atuh? Halo, Assalamualaikum. Salam. Ieu ka kantoran. Lain kantor maksudna teh heula. Tempat lamun ngobrol mun ieu di dieu. Kalah. Kalah kayak calik lah. Diuk lah. Kita urang bejaan rek nemongkon tah mun ieu. Oh, kalah siap atuh siap. Editing. Iya ruangan editing ya. Ruangan editing. Nah, poe geuningan. Pan bisa dicangkeun. Wah, kantor nu disebut kantor teh. Ruang editing. Ruangan editing iya. Nah, Terus gitu. ari naon aya? Ruang live. Oh, live jadi kegiatan mun kegiatan da di dieu. jadi lamun teh mun live teh di dieu. Live streaming rek ieu live TikTok biasana mah itu endorse di dieu gitu. Jualan ongkoh. Nya pan lomba endorse ieu. Pangajualkeun di dieu. Anjir. Ya baju-baju yang koleksi anu ieu. Jadi orang teh mun manggung teh bajuna di dieu pilih. Oh, ieu mah lain jualan meureunna. Lain. Pan kudu boga koleksi. Urang resep bala mah resep di jaket tah ieu jaket sweater. Sweater. Gitu. Mun sepatu tah sepatu hungkul Ya, sepatu hungkul. Ya, maya mahal lah di ieu nambah kerjaya-jayana teh. Cik bocoran pang mana sabaraha? Apang mahal nama Oh. ya gitu. Kisah gitu. Edan eta. Dan bukan nama. Hargana moal kepeuli urang mah. Iya helm ya anyar kene kita pakai pajangan unggul. Nya nyaho da katingali atuh. Iya. Itu aya kene di imah di Di nu tadi teh. Mari di salomari. Aya gara rek ningali. Hayu. Ini itu Hayu. ka imah berarti. Oh. Tapi pan di imah ya panjikan. Oh, mustahil juga lah. Sok riwe pamajikan teh lah. Oh, nahun kieu euy. Gitu lah. Tah ieu imah seniman teh kieu pisan. Jadi pada ama sehari-hari mah di dieu weh. Ya di dia. Nah dieu kana Ya ieu. udah di imahna teh aja. Nyaho. Lain kan ieu maksudna ieu nah opieun kieu jeung kopi sagala naon maksudna? Naon gitu. Nanti menang. Apaan bulan puasa ya ana teh? Hah? Ayo bulan puasa teh menang aya kopi gitu. Ya aduh aing kumaha. Apa dia teh pan urut sahur, urut iya teh. Banyak urang ngopi loba-loba teuing gitu urut. Pan sahur teh dari ieu nu ngaronda, ieu teh penting teh dari ieu. Oh, imah lu tadi subuh. Urut subuh. Oh, bisi we bieu keur ngopi kitu maksud teh. Teh pan aing di ditu mah nya. Ieu mah di dieu bae gitu can beberes. Depan anu sok beberes baralik marudik heula. Oh, bener ya. Nya
ngajedog ada lain pan bulan puasa. Oh, lain peda we cenah. Mun Duh aing geus seubeuh asing poho teh nya. heeh, telat itu beli aing antep heula. Lain Jaja itu di si Jaja nu jualan teh tah itu si Jaja nu jualan. Oh, itu? Heeh, si Jaja jualan nu ka dieu jual dedet tuh ini. itu teh Mang Jaja. Nyeuna nu ge pamajikanana manton cenah ieu jang ngopi pek aya geus diakan sakitueun. Lain aing Mang Jaja ka teh nawaran naon maksudna tuh? Beda deui atuh. Henteu kieu abi teh ka teh kata Mang Jaja. Kali itu Mana kata mah aja? kamari kali itu. Oh. Tah Mang Jaja teh wah eta mah bebeakan eta mah ngomongkeun tah. Mau ngaca? Ngomongkeun kalusan, ngomongkeun maksudna. Halus tapi halus omonganna mah. Oh. Si Jaja wae. Halus. Terus kumaha si Jaja kumaha? Jadi kieu pada Jaja dasar ngomongna kumaha? kieu. Pasti ngakukeun urang adina nya. Naon lanceukna, Ngakukeun lanceukna. lanceukna. Urang mah jeung si Jaja mah urang teh pan geus nyieun surat pengunduran diri. Saya atas nama Anton Abok mengundurkan diri menjadi adik dari Jaja Solmed. Gitu, dijieun. Kuat teh dijieun. Dijieun ku hoream-horeamna aing. Nah mah ketoream. Harapan apa sih eta mah tuh da naon Ari- sebeleunana ieu lah. Ulah sok kitu aya teh ka lanceuk teh. Heuh kitu Ka adi teh. Anceuk cenah teh aslina mah. Kumaha teh? Ieu teh adi itu lanceuk. Itu lanceuk. Ieu adi. Ya adi. Tapi jika ieu nu adi. Heeh, aing teh adina, Aisyah kumaha itu teh lanceuk. Ngan sia yang ngora teh jadi nyebutkeun urang lanceukna da sia yang katingali leuwih ngora. Gitu mung lah yang sebut leuwih kolot. Angere mung nya. Aing teh ngundurkeun diri we gitu terus ditulis make naon teh teh Cap. cap Keterangan. lain keterangan naon teh gitu segel Segel. Materai. Oh. Wah aing ditulis tanda tangan geus dijieun Dikirim ke mana ku A? ngan aing bingung ka mana ngirimna anjing Nya atuh ngirim ka mana ya? surat pengunduran diri jadi teu bisa ngundurkeun diri nya geus wayahna sia teh mah da geus jadi Nu ngaranna dah lagi mah moal bisa ya ngasuk ngaco wae teh. tadina pan ku ayeuna mah bisa wae ayeuna mah asal tertulis gitu Jeung ku eta nu pertanyaanna alasanna naha make jeung mung di aku. Lieur atuh da anjing ti baheula teuing euy anjing kana nginjem duit. Aing nginjem duit mah pan urang teh kan jeung dulur atuh aing nginjem duit mah wajar we mah sekali turungan mah tuh. Aya berarti baheula ge. Ieu pan heula saperjuangan gitu, saperjuangan di baheula. Jadi ketika orang jadi lain jadi artis seniman gitu. Seniman. Aisyah aja mah ada tadi lagi lain seniman. Emang mah ieu baheula naon? Si eta mah tadi teh beurit. Borit. Atuh borit paleutik atuh. Teu tadi hidupna di jalan. Maksudnya di jalan teh kumaha? Heuh cicing tah naik asup ka imah di jalan. Cicing di jalan. Di jalan di hareup gitu. Nya hidupna teh pan baheula teh urang di Binong Jati. Nya di Binong Jati kasebutkeun lah Nagara Beling loba ieu da teu hayang-hayang eta. Dari lamun naon meunang nawar mah aing hayang lahirkeun di Tanah Suci gitu. Meunang nawar. Oh jadi mah beneran emang di Binong lahir mah? Lahir di Binong. Lahir di Binong ya? Nya tak si Jaja mah ya kitu teh ngaran nyaman barudak zamanna pada zamanna gitu. Anu garelut kanu eta aya urang keur leutikna ayeuna ka babawa butak urang aing gara-gara si Jaja kitu. Gara-gara ulin wae tuh bangor jadi urang ka babawa. Jadi age bangor waktu hari teh. Iya. Bangor sok ka babawa sok pemawa adina gitu jadi teh. Kitu nama halusnya jadi di Tangasu urang dari bawah ulin di jalan. Pikeun ka Nyaana mah nyaa. Nah, aing kelas 2 SD geus ngarokok. Kelas 2 SD? Si Jaja mah sareung anjing urang kelas 2 SD si Jaja teh urang kelas 2 SD si Jaja kelas 3 Berarti beda setahun. Bedana mah 2 tahun si eta teh naik wae pan. Bodoh. Sakola teh teh naik wae. Kasusul ku urang. Kitu. Teuing kajeng bisa teh naik kitu anjing. Tak era urang mah. Jadi ngerti ngerti. Jadi we ulin teh bareng sa ieu
Da beda nama beda 2 tahun sih. Kudu nama aing kahayang teh urang kelas 1 teh atuh manehna mah kelas 4, kelas 5 da ganti heula. Akan bedana ke 2 tahun atuh. Oh beda 2 tahun teh urang mah da ieu na sakolana 7 tahun kudu mah manehna leuwih kuduna geus kelas genap gitu atau kelas 5 ieu mah kalaka jadi beda 1 tahun yang urang teh naik teh. Ya akhirna mah wayahna we. Sa ulin jadi barang teh gara-gara si Jaja itu teh kitu teh. Nah, tidinya urang sekolah ka seni untung mun ieu mun teu sekolah seni mah nya sarua we bener hirup teh. Oh berarti mah katulunganna asup ka SMKI. Lamun teu asup ka SMKI malah di jalannya terus. Ya pan baheula mah resepna aya geng-gengan berarti baheula ge saya tinu mimiti geng sapeda itu geus rame. Wah bingung teh apa? Nya baheula zaman breakdance urang teh jadi hirup teh pangleutikna urang teh kelas 2 SD atuh. Ngan Urang geus bisa geus bisa breakdance. Heeh. Jadi ulin teh jeung nu gede. Jeung baturan si Jaja. Jeung saluhureun gitu. Dilatih ku Kapi Lanceuk, Kapi Adi lah ieu mah. Akhirnya bisa breakdance jadi resep we kanu tatarian. Tatarian akhirnya dijalurkeun. Selain ti eta pan baheula mah aya lah diajar usik, penca gitu. Jurus-jurus baheula mah jurus can kanu kembangna. Diajar janggelut gitu. Ada cicing di dinya. Dileutik teh. Ai urang mah junun ai si jama pan kitu teh. Lain mah teh lah. Akhirna keur mah bisa breakdance, tama ngarti kana silat, kana jaipongan, akhirna asuplah ke SMKI. Breakpong. Katarima lah di SMKI. Cicing lah di itu. Berkembang lah jadi orang tinu tari heula asupna teh. Berarti mah dina karawitan ya. Tari. Tari. Jauh atuh dongeng. Isi ngadenge teh. Kala bisi salah coba lagi. Bandung. Jakarta. Bandung. Jakarta goblok atuh. Oh iya mah Jakarta. Aing mah geuning Bandung ieu mah. Oh ya Bandung duanana. Coba nih. Bandung. Sulawesi. Aing mah Jakarta ieu mah. Goblok. Anjing, katingali itu kan nyalung. Bener calungna teh katingali. Oh jadi mah kasalurkeun. Ya, akhirna tah nu jadi pertanyaan kieu bisa kenal jeung Awhang eta di mana? Di SMKI. Jadi orang di jurusan tari, orang kelas 2, si Awhang asup. Berarti Awhang mah sanapeun. Heula. Gitu. Tapi keluar bisa bareng. Nah tah. Aing teu naik. Dah, cek aing oge nya. Urang teu naik, si Poangnya jadi teu naik. Jilu teu naik. Aya teu naik kan si Poang. Jalah teu forma jelema nu teu naik teh sok jadi sesuatu. Memang benar. Kebanyakan. Dawa teu naikna lain ku bodoh-bodoh teh ku malas bangor teh. Baheula mah di SMP sok nya sakola nya manggung ngompo jadi gitu. Ai sakola manggung aja. Ada loba manggung teh mending manggung gitu. Manggung jeung sakola. Ya urang mau misalnya ngalengseran, ngiluan ngalengseran ai pas sakola eueuh. Oh berarti zaman heula zaman nanti ngalaman ngalengseran oke ya. Nya ngalengser lengser pertama nya lah nu ngaieukeun teh nu lengser nu diudag anjing. Jadi lamun hayang jadi alus ngalengseran kudu udag anjing. Jadi pan ngigel. Ngigel nu lalajo teh deuketan jadi seliunun kumaha we heureuy gitu ngalengseran teh. Teh nya ngadeuketan pan joget teh kitu tungkul. Jadi sarieuna nu lalajo teh sari-sarian lah jadi bodoh. Anu lalajo nyaring rai gok anjing. Akhirnya dia udah anjing. Nah berarti kata kelamun ngalengseran can diudag anjing can alus berarti. Ini aya komunitasna lengser abu. Ayeuna mah aya nya memang aya nama. Baheula mah can aya. Jadi lengser teu diamuan. Jadi teu diamuan. Baheula mah da teh amu bener. Lengser teh lengser we. Berarti amang ngalaman tepikeun ka dinya nya. Baheula mah kan aya umul-umul geuning. Nya, ku umul-umul ayeuna mah geuningnya ku payung. Mbak payung gitu. Gitu. Naon teh ngabandiran baheula. Ngabandir. Fungsi eta ngalaman. Anu di balena anu loba bandir mah.
Hujan banjir. Banjir, Pak, banjir. Mun hujan. Iya, Pak, banjir, Pak, banjir eta mah hujan. Loba ngalaman umur-umur heula. Jadi sekolah di seni akhirnya manjang terus akhirnya dikenal lah kuluntaran nyeun bodoran jeung Yang awang teh ya. Terkenal teh doma kuring teh nya. Doma di mandian. Doma di mandian teh aku kuring. Doma teh di mandian ku Kuring. kuring. Gitu. Jadi Viral eta nya. viral eta dipisidikeun nepikeun ka Abu Dhabi. Aslina eta. Pan aya orang Sunda anu di daerah di. Oh, emang nami teh orang Abu Dhabi ngartieun bahasa eta. Henteu pan aya nu ditu ayeuna nya kulantaran orang pan pasti dijelaskan ai mana yang rajo aya nu kana itu naon ieu teh. Ieu. Heeh. Nepikeun ka aya panggilan ka ditu. Jadi urang ka Abu Dhabi teh harita lain umroh ngabodor. PT umroh berarti kan itu saya ngabodor weh. Oh, kungsi ngabodor ka ditu. Encan. Padahal tadi nyarios. Pokoknya mah anu di ditu pan lewat Facebook teh pernah lalajo gitu. Kenal saya dari dulu ieu sok lalajo pisidina. Pes berat gitu. Komunitasna gitu. Nya say hello we dina media sosial baheula mah Yahoo Messenger. Messenger baheula nya Messenger. YM. Berarti amat teh apa bahwa eta lagu Doma Kuring, Doma Kuring? Nya. Doma Kuring aya di YouTube teh apa? Bukan ku anu biasa. Apa disebarkeun ku nya pan di ramena ge dina video bajakan. Nya rame na eta kan? Ya, tidinya barulah akhirnya banyak pelawak yang membuat PCD. Jadi mana balodor, dicokot, dijual PCD-na. Padahal kan lantarannya dipromokeun ku batur akhirnya orang ngerasa batur oge menang hasil dina ngajual PCD-na. Orang oge menang hasil dina off air. Akhirnya dikenal sama aku kalangan. Jadi pada intinya mah saling-saling menguntungkan Ya, katanya. jadi sebelum PCD Ino Anton Ohang heula Anu meledak mah eta heula memang betul. Sampaikan ke nasional. Alhamdulillah. Akhirnya dari situ manggung lah kemana-mana orang yang Ohang. Dua terus. Jawa Barat. Kakak kuliringan kabeh. Kubek bikin kemana-mana oke. Ya alhamdulillah. Akhirnya jadi artis teh nya dikenal orang kan sebutan teh lamun geus dikenal sama orang teh jadi artis. Artis PCD. Artis PCD. Bikinlah pesasagon, akhirnya orang ditarik Anton Ohang ditarik Ka Sasagon. Ya, Sebelum ke Simpang 5. Encan, Simpang 5 malah Jauh deui. Jauh deui saacan Simpang 5 orang sasagon heula. Sandiwara Sunda gogonjakan. Anu dibikin ku diantarana Pak Asep Sunandar jeung Pak Danastia almarhum. Dibikin lah gitu ayeuna. Dadan gabung dinya semua. Eta teh saraya tinggal Ohang heula ti heula. Cuman Ohang partnerna ayeuna nyokot lah urang. Oh, asalna mah awal heula sorangannya teh partner. Akhirnya nyokot Anton. Baheula mah Anton zaman nanti bukna teh di mohek teh nya. Tas saacan di di Sasagon mancan mohek. Justru mohek nama kadienakeun. Sanggeus di Simpang 5 nyeun lah Simpang 5. Kakara dimohekeun neangan ciri anu beda pan kudu aya anu beda. Kudu aya anu beda bener. Gitu ciri khas. Nah, gitu. Jadi semua berjalan pengalaman dan perkembangan perkomedian lah di dunia komedi. Akhirnya bikinlah Simpang 5 Ade Batak, Jenong, Kodel, Kidaus. Orang-orang di Sasagon, limaan, lain nu nyimpang di Sasagon ya, nyimpang hari tama, kunaon di simpang limaan, jadi orang ulin ka lembur nyimpang, Awalna teh. Jadi pan supaya grup orang di nyawa promo nate baheula mah gitu, ulin orang ka Subang. Oh, oke. Nyimpang, nyimpang teh pan kudu kan wawuh. Bener. Kulantaran da teu warawuh. Nu penting aya janur. Urang nyimpang. Iya, kebayang. Aya janur, urang nyimpang. Supe. Pan warawuh ieu nu Sasagon, naik ke urang ngabodor. Jadi titah kudu hajat. Teu dititah. Ger we di dieu teh. Ngabodor rame. Ngabodor rame. Geus balik, palingnya dahar gitu. Dibayar henteu. Henteu.
Dari titah teh ya. Teu dititah. Nah, Ngantuk. saweran mah sok aja menang saweran eta mah mimilikan. Pokona teu ngarepkeun we dibayar. Eta perjuangan ya. Ya, tidinya teh Janur, hiburan nu aya, naik. Naik deui. Gitu we. Di Subang terus mau Pantura. Jalur Pantura. Heeh. Tembus ka Sumedang. 3 poe teh gituan. Gitu ya terus. Anjir. Ka itu Sumedang anu hajat deui gitu naik. Tapi gitu ya. Supaya nyalah dikenal. Ternyata rame. Karena yo kayak mun manggung kawan nanggap ka mana akhirna tidinya mah loba we. Alhamdulillah banyak dia. Lantaran dikenal di Sasagon. Sasagon mah mun nanggap Sasagon lobaan mahal. Sarola jeung wayang. Sampai 40 juta paheula. Aing ke Simpang 5 mah ya beunang ku 10 juta 5. Simpang 5 mah. Heeh. Gitu. Berarti lumayan 2 rantang ewang. Jadi mun hayang Sasagon aya teh Simpang 5 nu rada teu eungap teuing. Heeh. Oh, solusi namanya. Nya. Terus eta hadirna bisa jadi abok eta di mana tah mimitina eta? Apan jadi peran nu mabok. Nya ti saha gitu tangarana apakah ti naon teh ti netizen? Netizen, urang teh nyebutkeun Anton Abok. Urang jadi preman. Baheula teh ngomongna perana. Mabok, jadi no mabok Oh. gitu. Ayeuna Anton Abok. Kunaon anjing bisaan jiga. Heuda. Memang bener bisa. Heuda. Tapi kan teu mabok bok harita. henteu nginum hungku. Da kumaha nya. Oh, terus. Nya da tadina urang pernah hidup di jalan gitu. Tah memang ku zaman ayeuna oge ieu mah supaya teu nervous ngararinum heula. Padahal mah sanggeus tah untuk pertama mah nya lah. Urang sok nginum heula supaya teu ieu. Tapi ka dieuna keur teu nginum oge da. Dampak eta mah geus siga bermain acting lah. Bener. Nah gitu. Oh, baheula mah lamun di panggung teh urang teh kudu ieu heula. Bae teu nervous teh nya. Oh gitu. Jeung beuki keneh kana nginumna. Oh. Sengiang nginum, wah manggung teh alus. Ciga anu mabokna teh. Bener dah. Oh, bener eta. Nya tak kadienakeun mah teu kitu. Antara makana almarhum indung urang mah Anton maneh mah pan geus sanggeus urang jadi artisnya. Oh. Bener. Wah, bersyukurlah boga budak jadi artis. Padahal baheula mah buraung pisan. Buraung. Awana teh. Anak-anak lagi. Heeh. Di antara nu lain mah mantan untung kan. Nya, urang mah buraungna teu ka nyahoan si Jaja. Oh, di luar. Si Jaja nu apalin buraungna mah. Di urang mah ngaliat teh. Mun ka nyahoan ku keluarga bangorna teh. Si Jaja mah ka aya udah apalin lah. Keluarga apa? Wah, itu gelut si Jaja deui pasti si Jaja. Urang mah Nah, nalika waktu harita pas Mang Anton jadi artis eta cek cek inum. Alhamdulillah bersyukur gitu. Untung mana mau bagi mabok. Lamun teu bagi mabok mana mau jadi artis. Tapi kayak gitu ngomongna. Urang teh nang seuri tapi da bener ini urang mau. Tapi da bener ya. Da memang bener. Coba aing naon atuh kamones padahal aya kamones anu lainna menang sakola menang ieu kan eta teh kulantaran ngaranna Anton Abok tuh cenah untung mana mau bagi mabok. Heureuna mun urang. Heureuna da kolotna mah mungkin. Lamun teu bagi mabok mana mau jadi artis. Gitu akhirnya ngembang wa Simpang 5. Terus ketika urang boga Simpang 5 si Jajapan ka Jakarta jadi soulmate-na Sule. Jadi soulmate jeung Sule teh kan. Jadi artis siap ngaja dong goblok. Puasa situ kitu hayu tadi. Lain rasa santai nu beda-beda kerengerah ngobrol aduh. Kumaha? Bulan suci Ramadan. Iya, terus kumaha dah ka Jakarta? Si Jaja ka Jakarta. Nya ieu teh jeung Jaja pasti apal heureuy-heureuina kumaha jadi ieu lantaran apresiasi da baheula sok nganter-nganter urang mun ngabodor mun manggung jupiran. Tah kamari teh kitu. Nya. Da baheula mah cenah urang mah nganter-nganter cenah naon teh nganter-nganter si Anton ke mana-mana cenah. Nya mun ieu teh anteur sia teh da gawe daripada minum mabok wae minta duit teh ku aing dibere duit mah. Awalnya mah nganter awe ke mana-mana. Kan supir gitu. Pas masuk ke Jajah Slome, baru ku diarahkeun. Akhirnya nya diarahkeun kumaha namanya sok lalajo urang gitulah ngabodor teh. Akhirnya saya etik di ieu kan boga ciri khas baheula jogetna nu kitu teh. Nu kieu di ieu
memang kudu boga ciri khas. Akhirnya melesat lah jadi soulmate. Benar. Jadi artis ya, tuh kahaja sih, tuh jadi artis, tuh mengimpi-impi acan. Benar. Keur cici ngalamun ku Allah teh sundrungan jadi artis. Jadi gitu. Akhirnya jadilah, sanggeus jadi artis. Kulantarannya lah di Jakarta mah teu kaya da memang sule anu naekna. Akhirnya ya ngilu lah jeung urang di Simpang 5 teh tambahan jajah. Berarti Simpang 5 teh mah namahan mah jajan teh. Emang jajah Cepopon. Cepopon masuk. Jadi aya 7 Simpang 5 teh ongkos Simpang 5 tapi tujuan. Tah kumaha tah? Simpang 5 teh asalna Anton, Kidaus, Kodel, Jenong, Ade Batak. Aya jajah jadi tujuan Ade jajah Soulmate jeung Cepopon. Jadi tujuan nama. Bener mah lain 7, anggar 5 kulantaran Ade Batak loba manggung jeung si Jenong. Ya. Ku aing ka geus mana masuk we duaan, aing nyokot deui 2 gitu si Jaja jeung ieu da reueug gawe. Ayeuna Simpang 5 eta itu Simpang 5 perjuangan. Perjuangan jeung itu ayeuna main dah boga panggungan teh bisa nyari rame Ade Batak jeung Jenong ya geus gitu. Oke. Terus lamun jeung Ahang kan masih ini, non teh masih komunikasi masih baik. Ya masih atuh pan ayeuna ge jeung Pak Dedi masih Anton, Sule, Ohang. Berarti masih kena partner gitu? Pak, partner mah ada iya, cuman kan pada saat itu nya memang bukan karena ego nya banyak yang manggil Ohang unggul dah. Semua oge nya grup rek naon oge dipisahkan karena kebutuhan atau permintaan iya customer kan klien kan hayang Ohang unggul nya teh iya jadi masalah. Karena kan loba jelema anu nungguan teh Ohang jeung Anton justru nya ayeuna mun loba Ohang unggul nu dipanggil teu kudu teu jeung urang nya Ohang ayeuna jadi misah. Kulantaran urang Ohang geus misah nya akhirna urang nyeun Simpang 5. Oh gitu. Itu. Oh, misalkan pagedruk mah aya wae karena ego masing-masing aya nya. Tapi pan itu ke atas permintaan. Cuman lamun misalnya orang komitmenna kuat si grup eta nya moal bisa gitu. Yang pokoknya mah mesin walaupun saya di penta saya unggul pokoknya mah saya kudu mau partner nah. Gitu mah baheulana. Ini mah sesuai kebutuhan akhirnya mah nya. Tapi untuk silaturahmi eta mah nya buka gorengan yang sesama. Masih komunikasi banyak. Terus program naon eta? Garapan enak? YouTube, YouTube jalannya. Ya, YouTube jalan. Jadi binatang-binatang tamu siga kieu tadi nu lain. Binatang tamu. Berarti enak kan sakedeung deui kan Rey Agung manggung loba modelna. Nya. Nya eta aya jadwal ieu mah ayeuna ka tambahan ku Endos alhamdulillah tehnya. Terus nya kitu diuntungkan oge ketika banyak orang yang punya YouTube akhirnya ngonang orang lumayan pan gitu. Walaupun aya siga maneh pan teu mayar. Ya tapi pan nya teu naon. Tong dibeja ke teu mayar teuing atuh. Heeh pan. Pokona mah nomor rekening ge kabikeun kirimkeun. Tah ku abing ge disebarkeun. Aing beja-beja. Ya gitu kegiatan mah ayeuna mah. Ya sementara ayeuna mah pokona mah berkegiatan penting eksistensi. Eta mah kudunya. Kudu. Jelasnya, urang kudu mengikutinya. Lamun misalkan urangna ieu nya pareum teh lebar atuh. Teu bisa mengikuti zaman teh nya. Yang seniman-seniman iya bisi anu didugikeun. Seniman ieu. Heeh. Ya pokona mah tetap berkarya karya positif teh nya. Nya, karya positif. Daena mah karya nyala apapun karyana lamun misalkan kita serius ya pasti jadi atuh daena mah lapangan kerja hese da sebetulna mah urang neangan gawe hese apan geus ciptakeun lapangan ku sorang keahlian naon sok nu eta nepi ka resep kono nu penting mah jadi duit uli kelatih mah nya nya itu penting kan penting eta kudu mau berproses segala rupa oge aing kala abi teh di itu teh pesan ieu nanti bi teh pesan kolak. Heeh. Abi mah jigana itu lah maya kolaknya segede nya. Aisyah pesan kolak teh aing can buka jauh pesan jang kolak ieu mah. Jang hampura we pon mah nya. Nuhun pokona mah sagarana nya nuhun. Ih tukang kolak nungguan ieu. Mau mayar sia mah anjing. Goblok teh.
Nyalah pokoknya mah orang tutup ku aing. Pokoknya mah jangan lupa di blog channel si Ucil. Ya, tong pogo Anton Abok.